Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Yeuh Nabi, upama maranehna rek nalak pamajikan-pamajikana nya maranehna kudu nalak, maranehna nurutkeun idah maranehna sarta itung eta idah teh sarta masing takwa ka Allah pangeran maraneh. Maraneh ulah ngusir maranehna ti imah-imahna jeung maraneh teu meunang kaluar kajaba upama maranehna ngalampahkeun kajahatan nu tetela jeung eta teh wates-wates nu ditetepkeun ku Allah jeung sing saha anu ngaliwatan wates-wates nu ditetepkeun ku Allah nya saestuna maranehna dolim ka diri pribadi. Maneh moal nyaho boa-boa Allah saenggeus eta teh ngayakeun hiji perkara nu beda. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimush shahadata lillah. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Nya upama maranehna geus nepi kana idahna nya maraneh meunang rujuk deui kalawan cara nu ma'ruf atawa maraneh kudu ngalepaskeun maranehna ku cara nu ma'ruf deui jeung maraneh kudu ngayakeun saksi nu adil duaan ti antara maraneh sarta maraneh kudu ngadegkeun eta panyaksen karana Allah nu ditataan bieu teh hak anu dinasehatkeun ka jalma-jalma anu ariman ka Allah jeung kana poe akhir lantaran sing saha anu takwa ka Allah tan wande anjeunna ngayakeun hiji jalan kaluar bolongan pikeun maraneh. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jeung anjeunna baris maparinan rejeki ka maranehna tina jalan anu henteu disangka-sangka ku maranehna lantaran sing saha anu takwa ka Allah nya anjeunna nu nyumponan. Saestuna Allah nu ngalaksanakeun urusana, saestuna Allah geus netepkeun papasten pikeun sagala perkara. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidn وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Jeung anu geus areureun hayeudna ti antara pamajikan-pamajikan maraneh upama maraneh mangmang nya idah maranehna teh 3 bulan sarta nya kitu deui awewe nu tacan hayeud ai pikeun awewe nu keur kakandungan lubar idahna teh waktu manehna ngalahirkeun kandunganana jeung sing saha anu takwa ka Allah tan wande Allah ngagampangkeun dina urusanana. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Eta teh hukum Allah anu diturunkeun ku anjeunna pikeun maraneh jeung sing saha anu takwa ka Allah tan wande anjeunna mupus kajahatan-kajahatan ti maraneh jeung anjeunna bakal nambahan ganjaran ka manehna. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin faanfiqu alayhinna hatta yad'na hamlahun فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Tempatkeun maranehna di imah maraneh sakaduga maraneh jeung poma maraneh ulah nyusahkeun maranehna jeung ngarupekeun maranehna jeung upama maranehna kakandungan geura balanjaan maranehna nepi ka maranehna ngalahirkeun kakandunganana nya upama maranehna nyusuan ka anak maranehna jeung maraneh kudu musyawarah jeung maranehna. Yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Sakuduna jalma anu boga kalonggaran mah ngabalanjaan nurutkeun kalonggaranana jeung sing saha anu heureut rezekina nya sakaduga na manehna ngabalanjaan nurutkeun naon-naon nu dipaparinkeun ku Allah ka maranehna. Allah moal ngabeung beratana jalma anging nurutkeun anu geus dipaparinkeun ku anjeunna ka maranehna. Allah baris ngajadikeun kagampangan sabadana karipu. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa 'adzabnaha hisaban shadidan wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Jeung sabaraha lobana pangeussi nagri ngabalieur tina timbalan pangerana katut rasul-rasulna tuluy kami ngabalitungkeun maranehna ku balitung anu banget jeung kami nibankeun siksaan ka maranehna siksaan nu pohara beratna. Fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Nya karasaeun weh siksaan lantaran lampahna teh sarta salawasna akibat urusanana teh karugian. A'addallahu lahum 'adzaban shadida fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah nyawiskeun siksaan nu berat pikeun maranehna ku kituna maraneh kudu tarakwa ka Allah. Yeuh jalma-jalma anu baroga pikiran tur ariman saestuna Allah geus nurunkeun panggeuing ka maraneh. Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Ngutus hiji rasul nu macakeun ayat-ayat Allah nu tetela ka maraneh supaya anjeunna ngaluarkeun jalma-jalma anu
ariman turta ngalampahkeun amal soleh tinu paroek kanu caraang jeung sing saha anu iman ka Allah turta ngalampahkeun amal soleh tan wande anjeunna ngabuskeun maranehna ka sawarga nu dihandapna curcor walungan maranehna langgeng di dinya salawasna saestuna Allah geus maparin rejeki nu hade keur maraneh. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah geus ngayugakeun langit 7 jeung saperti kitu deui bumi timbalan anjeunna turun di antarana supaya maraneh nyaraho yen Allah teh kawasa kana sagala perkara jeung yen Allah teh kauningana ngungkulan sagala perkara.